Hello, my friend. Punggung kamu terima sugih pangarti Dedeteng panutan kalbu Puyungan kaula semakin kaula dama-damaen kaula Kakang Semar Badranaya nyiar-nyiar pikamelangeun kudu kumaha atuh kaula ikhtiar Gareng Mangga wilujeng sumping dunungan Gusti Batara mah bener tuh bapak nuju ulah tarik teuing keur tibraja bisi kagaruan makaning karek ayeuna tibrana tereng ulah bari pindah ka atuh wangi ge geus teu ulam kalian pae jeung ngaripukeun wae mah lo aing mah ngahaturkeun semakaturan rawuh Gusti nuhun ditampi acil damang aya hibar nanging ieu kumaha pun lanceuk kaula nun deudeuh teuing kaleresan ayeuna dinten ieu jam ieu tiasa sote kulem ngaturkeun semabaktos Gusti reng nuhun reng cager sae juragan diantos di kemari ngan karek bieu pan ngariung mungkulung lagi do leres jarak nogasi ieu pun bapak kulan kedah kumaha ieu ai bade di ruang dah masih kena aya napasan ku abdi teh geus areng dan dasar mau lebih ka polos gitu si garek tulungan juragan anom ngahaturkeun semakaturan rawuh wa istri nuhun wa reng doh kan sembah piatur kan nuhun reng kumaha reng nu mawi cisim abdi teh ieu teh nete semplek nicak semplak ieu bapak gering tatanen paren tuh ka ala 2 hektar tuh ka ala nah nya di ala we kudu bogana tegete ingat waduh yoi baru balik iya pun bapak untuk damai nyanya utang mas iyo mas takana dina juru mas iyo socana bulan ketu iya pergi baru mau nyewa kain ngetang kafe gus kenal kali oke deh pae mah itu barang cincin barang tupi kulana dawala ayah semaka piatur mah nah dititah teh maneh teh menimba nyeri beuheung sosonge teh jauh rumah mah seueur kajadian mangkana teh hirup teh semplek nicak semplak dan samai kumaha bakeun tong diganggu keur tibra alhamdulillah mulai nyeri na hirang penting dikesakeun ya reng hadiah syah mas teh kawas lingkalan ceuk ka aing teh
mah dititah teh mending ngulet lain ngulet meureun manggi naon sia di jalan lila-lila teuing Panggil rezeki hampura reng loba kejadian itu bukan teh teu kabeuli teu hayang martabak teh asaha me ape duitna teh kasih goblok dicepot masalah deui Pak, cuma kopi aturan. Nuhun jang. Ieu bapak mama. Tibra sare jang, tong diganggu. Nuhun. Reng. wah nah situ deui jeuk si teu wala duit beak ku sia untuk dibulikeun kana martabak lain nah si teh wala ngadukeun wae ya diuk tong pasya mung deukeut yang ku si garing mah dalam nampang leungeun oh Pak Si katuna hersai jang. keun bae entong sieun reng ada keun disuguhan tamu mah halus ada disuguhan Pak cai kopi cai teh bae mah Geus entong reng tong. iya kudu saya aya we da saya aya da salira ti itu teh kada teh hanaang Si katutong mah kejeng kudu dipasyakeun kitu ini buru-buru tah hersai. nah goreng-goreng bulu ayam goreng bong naon sih teh urang aing wae kitu tadi dam-dam ya dulu ya heuh si atuman goblok si cepot disiksa di pipir kelakuan si eta mah tara ngalawan ku si gareng mah kasihan jangan mana talanges lain tara ngalawan aing si eta suka bongohan bongohan teh aya yang teu hees nih nyaho-nyaho aing jadi gantung dulu